darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ada seorang manusia jalan dari rumah ke masjid, begitu 10 langkah karena musim becek jatuh dia, kotor baju, pulang lagi. Pulang kata istrinya, "Pak, dari tadi juga jangan ke masjid, kan hujan, becek, tuh kotor. Udah ganti, udah gak usah ke masjid, sholat di rumah aja sama." Dia mandi, ganti baju, ke masjid lagi. Cek pemajikannya tuh, dekat masjid bapak siapa tolol kan? Bapak siapa tolol dekat masjid baik, tek labuh gitu. Pemajikan belum, doakeun teu beres. Wah, masya Allah, eta urang pariuk melentenya. Dulur lurah itu pemajikan belum. Bener, keluar dia, peleset lagi, jatuh lagi. Masya Allah. Cek jane kok beneran, iem, aduh raga gede baik. Datang deh kayu, dah cak pemajikanna ngaguling deh kan, tengah denge, tengah jadi ya, nggak sudah ke masjid. Masya Allah, langsung mandi deh, beres pakai baju deh. Dekat mana deh? Masjid. Ulah hujan, becek. Seperti ngana sehatan nu bagus, sayang istrina kasalaki. Saking sayangna sampaikan ke ulah ke masjid-masjid acan kan belum mesti nama kan dipapa ku pamajikan anak kak dekat masjid kula mayungan. Masya Allah, Kosrobi jeung Yuli bae mah ya bahaya ke masjid. Ayah itu tadi dia salakin ke masjid di payungan ku pemajikan ya belum. Tapi lamun dek balanja kak dek mana? Dek balanja, ayo kula mayungan, ayo weh. Ya seregap kabeh kos gitu. Ya saya awe ye. Nu kuduna makan awe mayungan salaki. Ayo kak. Katilu kali. Begitu katilu kali berangkat ti imah dek ka masjid. Dek ngaguling deui aya lalaki, aki-aki. Ewa. Insyaallah cik manehanana. Ayo kula nungtun ulah datang ka ngaguling deui, dituntun ku aki-aki, set sampailah ke masjid selamat, ditungguan ku aki-aki, sholat berjamaah, qobliyah badiah selesai keluar, dituntun deui ku aki-aki sampailah ke rumah. Aki-aki hebat. Ditanya ku nyana, aki si saha sih sebenarnya ku pamajikanna ditanya, "Ki, kita laki kan pertama ngaguling, kedua ngaguling, ketilu kali dia ngaguling debe tapi diselamatkan ku aki saha?" Kula iblis. Ya, iblis, setan. Coba bajikan kok ya setan bisa nungtun ke masjid? Aya rahasia. Coba naon? Ketika salaki anjeun keluar di masjid dengan niat berjamaah ngaguling, bajuna kotor, hampir bedi dia nage memar luka. Secara zahir seperti itu, padahal dengan jatuhnya suami kamu 40 manusia di sini diampuni dosa. Ya Allah ya Rabbi. 40 jelema ku ngaguling na bae 40 jelema dihampura. Eta nu teu salat. Lumatak lamun aya jelema nu salat, geus nu saja ulah salat. Ngandoakeun ngaguling bae. Ya Allah ya Rabb. Anu kedua kali, begitu jatuh kedua kali diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat tadi 80. Belum lagi dianya, kalau dianya udah nggak usah cerita dah. Ini mah yang pertama 40 diampuni dosa, yang kedua 80. Kalau 3 kali 40 120 hancur gua, kata setan. Hancur gua, makanya lebih baik gua papa aja dah biar selamat dia daripada sekitar ini diampuni dosa. Nah makanya
setiap masjid ditunggu oleh setan supaya orang tidak dapat pahala. Bagaimana caranya supaya orang ini tidak senang masuk masjid? Bagaimana caranya? Setan, tiap pojok ada setan, tiap pojok sini ada setan, di tiap pintu ada setan. Apalagi ini mah biang setan ikut. Allah ya, nah, ini setan luar biasa. Di Mekah lebih sadis lagi setan. Di Mekah tuh lebih sadis lagi setan, lebih kejam, lebih jahat dibanding dengan di Indonesia. Ya di Indonesia mah setannya kelas kalau ABRI mah kopral. Di sana jenderal semua, jenderal semua di Mekah mah. Wah, tapi kalau Haji Pedi masuk Mekah kata jenderal, nggak usah sama gua, anak buah gua dulu dah. Udah anak buah ini juga udah, tadi di mobil aja udah. Itu baru sama cucu setan udah begitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi 17 jamaah akan berangkat menuju Makkahul Mukarramah. Disambutlah oleh malaikat, diselamani oleh malaikat, dipeluklah oleh malaikat, dan malaikat mohon kepada Allah, terus mohonkan ampunan. Sebelum Allah menjawab kepada malaikat, malaikat terus-terusan ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Betapa untungnya manusia yang bisa menghadap Baitullah. Nun jauh dari Indonesia ke Mekah, tetapi dengan gerak Allah maha mudah. Maha mudah Allah, ya Allah, cuman 9 jam sampailah ke Jeddah. Murah, ongkosnya cuma 50 juta. Ya Allah, orang Rajat bawa ke Kerawang ada yang sehektar, kawin sama orang Kerawang, tururah kawin ada. 50 juta mau mendapatkan surga yang murah. Dan apalagi saat ini ada bos yang bernama Pak Yoto. Alhamdulillah sejak kenal dengan saya, kemudian beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, dan dari hasil obrolannya insya Allah ada manfaatnya. Kemudian betul-betul mendengarkan. Saya bilang dicoba Pak Yoto, sedikit-sedikit kita nabung untuk akhirat. Selama kita mampu, coba mulai bikin masjid atau musola. Kesananya nanti berapa orang berangkatkan. Alhamdulillah yang pertama diberangkatkan jahe. Ya alhamdulillah berhasil lah. Oh enggak, ternyata enggak. Alhamdulillah. Guru-guru ngaji telah diberangkatkan. Saat ini ada guru saya juga yang diberangkatkan. Makanya saya kesini, salah satu pesertanya guru saya. Insya Allah beserta para jamaah yang 17. Dan kedua udah direncanakan lagi sekian. Tadi udah bilang lagi, insya Allah guru-guru ngaji akan diberangkatkan lagi. Guru-guru ngaji. Nah, Mang Haji kudu jadi guru ngaji. Ini daftar. Iya. Maka asal ulah ngabohong munafik ya. Ulah cara di negara Indonesia makan bohong malulu di ndek mengabobol dana di negara. Pada iya banjir salim atau pondok pesantren asal ngabangun foto turun ke pesantren padahal eta kiai blon kiai nipu babarengan jeung lurah. Lurah onang nama teh emang penipu tiga bageulana ge. Ieu kiaina ieu. Foto aya nu kitu aya we. Aya kan? Coba sebutkan hiji berah. Ulah ra. Lurahna CS ieu. Camat CS, Masya Allah, alhamdulillah. Polisi CS sarua. Eueuh nu ti CS kula mah ja. Abri CS kabeh alhamdulillah ieu. Ya Allah, ya di akhirat masing-masing dong. Nah, balikan deh. Iyalah Pak Yoto, alhamdulillah, masya Allah. Pula bunga. Di samping ada Pak Yoto, di sini ada Pak Haji Agus sama. Di negaranya di sono dia orang Cikarang.
sudah berapa puluh pondok pesantren dibangun, berapa puluh majelis taklim, berapa puluh masjid, dan mungkin sudah ratusan kiai yang diberangkatkan ke tanah suci. Ya Allah, cuman bos ini aja kuntet ini bos. Masa bos sih bukan ngeberangkatin, diberangkatin. Ya, emang kuntet bos. Namanya pengen dipanggil bos, tapi bukannya ngasih, pengen dikasih. Ya udahlah bos kuntet. Nah, 17 jamaah saat ini insyaallah akan berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Yang paling indah, manusia termulia di dunia adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente pengen tahu kemuliaannya? Ketika Kangjeng Nabi Adam dan Siti Hawa baru diolah, baru diaduk-aduk, jadilah sosok Adam, jadilah sosok Hawa, kemudian ditiuplah roh. Begitu bangun masuk surga, Kangjeng Nabi Adam lihat di atas pintu ada merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Kangjeng Nabi Adam, ya Allah, ini siapa? Ini Muhammad. Muhammad itu siapa? Cucumu, Nabi akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb, kok udah ada terpampang di situ? Itulah hambaku termulia, dibandingkan dengan Jibril pun masih muliaan itu. Kata Kangjeng Nabi, jangan coba-coba. Engkau dibuat oleh Allah sebelum jadi manusia, aku sudah jadi nabi. Masya Allah. Maneh Adam bapak keur dibangun kene, diudek-udek can jadi jelema, kula geus jadi nabi. Nu paling indah manusia, orang Indonesia pinuh ku dosa, berangkat ke Madinah, bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi, manusia termulia. Disambut oleh Kangjeng Nabi, manzara qabri wajabat syafaati. Siapa orang yang datang ke makomku, ke kuburanku, wajib mendapatkan pertolonganku. Nah, tergugah hati, ya Allah ya Rabb, hebat amat. Begitu orang datang ke kuburan Kangjeng Nabi, ke makom, emang Kangjeng maot ente, emang Kangjeng teu nyambut Kangjeng. Begitu saya datang rombongan, oh disambut oleh Kangjeng Nabi. Tapi saya juga ngomong juga, yang ini gak usah ya. Ini satu gak usah dah. La ilaha wajabat syafaati. Masya Allah. Bayangkan dari Indonesia bisa berhadapan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan semata-mata ketemu, tetapi wajabat syafaati. Orang besar tuh begitu, kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir, Kangjeng Nabi Khadir memberikan ilmu ma'rifat. Kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat. Bayangkan coba, luar biasa. Ente ketemu dengan bupati berarti memberikan santunan. Ente ketemu dengan camat sama. Kalau lagi nyantun-nyantun, kalau lagi ngambil-ngambil. Ya camat ya begitulah. Kalau urusan perjualan tanah ngambil dia. Sama lurah juga sama. Wah, yang memberi ya memberi. Kan begitu. Tapi kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir selalu memberikan ilmu ma'rifat. Ketemunya aja kita akan jadi wali. Makanya ente cari dah hidir dah. Ente cari hidir. Di pondok ada tuh tukang ikan. Nah ini hidir nih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mulai di masjid Buyutullah, Baitullah, menuju ke Baitullah asli. Dari situ nanti ke Madinah, manusia termulia sedunia. Berangkat dari Madinah, pulang lagi ke Indonesia dengan bersih badan kita dari dosa, bersih geus eueuh nanaon. Indah jasa tahirup takos itu. Makana malam ieu sim kuring cicing di dia hanya sekedar satu silaturahmi ka urang dia, khususnya nomor kedua untuk walimatul wakiroh, dibuka masjid ini untuk dipakai wakiroh namanya. Yang ketiga adalah walimatul safar,
17 jamaah umroh untuk melaksanakan umroh tahun ini sekaligus ziarah ke Kangjeng Nabi, dan mudah-mudahan jamaah nu aya di dieu kabehan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi, dan sama-sama nanti di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh ke Mekah, ente asup heula ke masjid kan, ke rumah Allah, sama lamun hayang ke Mekah baca sholawatnya sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis sholat 7, tapi habis subuh 40. Habis sholat zuhur 7, asar 7, maghrib 7, isya 7, subuh 40. Kalau ada waktu malam 4444. Tuh, coba waduh. Malamnya 4440. Coba kebanyakan kayak 444. Senang. 44. 44 masih banyak kene we sabaraha. Nah itulah baca. Ada insyaallah ente lamun baca sholawat eta gampang. Siapa tahu setelah ente ngewirid itu 1 bulan misalnya, ya, yang 17 berangkat ke sono, ente lagi di jalan ada angin topan, di bawah ibar ke Mekah. Gak masalah, nggak selesai guys, kuburan anak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah eureun maca sholawat Ibrahim insyaallah kajen kukumaha ge insyaallah urang bisa ke Mekah. Sholawat Ibrahim manjur, geus teu kudu coba dongeng-dongeng, terlalu loba teuing dongeng anu cerita tentang sholawat Ibrahimiyah. Na ieu mah urang sering asup ke masjid mohon kepada Allah baca sholawat Ibrahimiyah insyaallah. Terakhir doakeun ieu jamaah nu 17 khususna, umumna jemaah-jemaah umroh yang lainnya, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan ditangtayungan ku Allah, disalametkeun ku Gusti Allah, mulai diberangkat di ditu nagagah tur salamet, bisa ngalaksanakeun ibadah umroh kalayan sempurna, bisa ka Madinatul Munawwarah, bisa balik deui ka dieu kalawan salam, mawa umroh anu mabrur. Urang mudah-mudahan kabehan bisa umroh, bisa ziarah ka Kangjeng Rasulullah, bisa balik deui ka tanah Indonesia anu asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakeun Pak Yoto mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan beres semangatna tinggi, sehingga kebagian orang-orang di dan sekitarna bisa terpilih untuk berangkat ke tanah suci. Sakitu geus eueuh deui nya. Cuman lamun encan ke Mekah, urang sarua jeung ke Mekah, sebab Baitullah itu lain di ditu bae. Lamun masjid Baitullah rumah Allah, sebab menuju ke Baitullah aslina di diri kita ada Baitullah. Baitullah di diri kita adalah kolbu. Kolbu ini isinya Allah. Kalau masjid isinya Allah, di Baitullah Mekah isinya Allah, di hati kita ada Allah. Percaya saya Allah. Nah, tapi lamun di jero hati mah ya karung goni. Ya enggak setiap manusia di hatinya ada Allah. Ini karung. Di hati ente juga ada lah, pokoknya ada si Mbak Sarwiti aja di dia. Nah, macam-macam. Usahakan supaya di hati itu jangan ada apa-apa, satu aja, Allah. Usahakan. Nah, itulah usaha yang paling berat.
Usaha yang paling berat adalah mengkosongkan hati dari selain Allah. Hanya Allah, satu Allah. Ketika di hati ada Allah, kita bisa tawaf dengan hati, dekat dengan Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, dunia ini kecil, dunia kecil, letik. Itulah pelajaran untuk PR. Dicoba bagaimana caranya supaya di hati ini kosong dari selain Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicukupkan sekian untuk pertama kali saya datang ke sini. Saya pas belok jembatan lihat perumahan, dikirain nggak ada makhluk di sini. Iya, dikirain sepi, ternyata ya Allah, ini banyak makhluk di sini. Ternyata saya pesen kalau ada yang cantik ya pesenlah satu. Bukan buat saya, buat ini juga bukan. Begitulah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sakali deui lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima al-mazidah ikut tetap ing dalam lapad imma utawi ngaidgom nun in asyartiyah ing dalam ma al-mazidah. Lamun yatian lakum tegat temenan ing siraga barusulun apa pirang-pirang utusan minkum kang tetap saking siraga bayakusuna kami pada meritakan ya Rasul kabe alaikum ing atas siraga ayati sake ayat insu pamanita kumagaw desa pamani kungarang saya mana syirka ing syirik wa aslahalan matutakan yaman amalawi ngamaleman fala khawfun alaihim maka orang na utawdi ko tetap ingat zaman walau yazanun narana utaiman iku prihatin yaman kabeh ila akhirating dalam akhirat. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا لن يدعوا kang pada ngagorokeun ya ladzina kabe bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung wastakbaru lan pada salah rombong ya ladzina kabe takbaru tegas rombong ya ladzina kabe ana saking ayatina falam yuminu bi maka orang iman kan ya ladzina kabe bi kalawan ayati
biaga lawan ayatina ulaika ikutai manggono alladzina ashabun nari ku pirangkangan duana neraka ya ulaika fiha ing dalam nar khaliduna iku kang langgeng kabeh. Mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan jang para keturunan Adam. Sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna, kemudian taklif pemerdi parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah. Sabada taklif bakal ditempuh cek Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara. Di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing. Di Jepang kebutuhanana itu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi Haji kitu Asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran di Serang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg ku nyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka kadu nage lembur na make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui kebutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia dek ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka nu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping dimimiti gajah lari datang ka gajah depa ya ya kabeh tahu deui si ayu naik saeutik baheula aya samping Maulana dan lain sebagainya ku ari mah atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik ku ari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macam-macam geus BHE segala tamer ku ari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kebutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sepeda goes datang ke motor sepeda datang ka hiyo sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh
inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nangtung heula di bandara jeung Gus Dur duaan urang Jepang. Waduh keur mujuh dan nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa. Mobil apa itu? Ini buatan Jepang juga kayaknya caknya nate. Apa itu? Mobil gitu Daihatsu. Oh, memang bagus buatan Jepang, cak urang Jepang na kana. Gus Dur kieu benar. Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cak kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cak jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus cek Gus Dur teh. Beres turun datang Kak naik taksi ya taksi ini juga Jepang. Bener cek Gus Dur. Bagus. Ele aing payung aja cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Argo cek nih $100. Ho mahal. Memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur teh. Sial eleh sia ku aing cek Gus Dur. Bayar ku sia tah mobil Jepang. Aduh eleh jada terlalu mahal cek. Aduh, jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah karim. Masya Allah. Nah ini kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya enggak kumaha deui sia. Maka ku aing ditaklif titah ibadah. Da kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan mah nu 4 jadi 2 zuhur. Perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak salat. Loba nu zarah teh salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyawead nyon teh. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadah teh sakadar anu faraid bae nu fardu bae. Cukup sakitu ge cukup. Geus. Sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masyaallah hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah, tas zuhurna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Nih aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil
beladina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang tipeting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun karesep dunia ninggalkeun karesep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyanda cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu saya jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke moal bisa ya teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya emang orang sadar datang kadinya hirup saya enggak saya datang kadinya mercy nyahongaran doang man orang mah teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diajukeun ka mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos orang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pan turun deh kaget tuan tah ieu ditaklif nya aya cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kae ayo nah jang nyampikeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim ke kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa menteknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelemah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu kadieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad tah ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat
puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ya puluhan jilid ratusan jilid mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha encan sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha namun sabaraha tahun bahasa antrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha mas antren tileutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren nah iya parah ieu mah iya parah ya tah eta kare mah kebaget dia hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geyebed eta nu kos kitu teh geyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing dieu emang kurang geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah teu kabawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang meudang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian nu aing nu teu susah atuh maka mari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tah les pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas mah moal aya kos kitu moal deuk kumaha teu deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu kata kiai lamun anu kos kitu gantung sama kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tangeunaheun kadanyana tiis mentek permut jelema nu ngondang ge naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah mal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadanya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kabutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pa geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusibu innallaha la yuhibbul musib dahareun inuman kabeh
bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna. Nah, kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari. Immain sertia mazaida diidghamkeun imma maksudna untuk muatan takid imma yatianakum lamun datangnyaan pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul nur wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah tah nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing asa ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta kos sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan kos kitu ngaji nundutan kos kitu teh masyaallah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya. Ya Allah ya Karim teh kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh nah Isa rasul terus lamun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aing aki-aki mah geus kabisa nya poho malah mah nyana ngawurukan incuna kade wagi dipagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu aku lada lain deui aki-aki blon
nyana pede bae deui ngaurukan incu. Immayatiyannakum rusulun. Lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul. Di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati. Anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula. Hiji rasul nu teu nyaritakeun. Di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat. Anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal. Kaifiat-kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yakusuna ayati. Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati. Lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat, berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina, urang Gaza, nu kuari keur di perangan tah jalur Gaza, Gaza urang di Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana urang Palestina, Arab Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh urang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos urang Mekah bae. Ciples kos urang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh, nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh. Ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran deuk kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah atuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi amprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu anjing Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tahu sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu subhanahu wa ta'ala." Tepan panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejen mah watu. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Narembel sarua. Kakak ira ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese
Haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kasangka dia cek kabogona panjang amat sih jawabnya Kak. Nikmat nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana Kak sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Gitu baca Kangjeng Nabi Musa hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa bikin di Bogor. Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun. Urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i. Sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi. Aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu. Taurat bakil aya gengan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah beureun berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhidkeun sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ke aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakeun alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas وَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make faman ittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah sateli takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia. Imakir carita singkat tabae famanita ko maka sahaja lemah anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikat berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah di kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq di kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah pamanit tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ge tok trokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifak wa aslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifak dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wa la yakasien ai sieun mah kaharep
lamun urang dek berangkat jam 11 peting dek mana sih dek ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu teu kana pakan sieun encan berarti sieun di diga sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yazanun nu katukang yazanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yazanun ngaranna cicing beki keur nyaritakeun masyaallah kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 pakai beli mobil kijang panarita kan aya 250 deui panarita pakai usaha usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh di jokot ku bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah dipikiran lah aja urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus ati ditu na meureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik Kakak ulah milu kan jadi kes kitu atuh ye tuh kumaha deh tuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nah naon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kudu balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jang lulus satu ngelus sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa wasla cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yazanun kaharep moal aya kasieun nu katukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keur ngora aing masyaallah keur ngora mameureunanan ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah pandah sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieuna we aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak atuh pan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak ieu geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakarak aya we sataun mah ieu sedengkeun ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres da eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang
kurang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi. Kita iman ka Allah, iman. Kita bersyariat urang. Nah, ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah, kaharep moal aya khauf, katukang moal aya hazan. Artina kumaha? Kaharep bakal dikasorgakeun, nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah. Iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun, sorga berarti. Masya Allah. Iya tah yakusuna alaikum ayati, dibaca mangeunahkeun jasa ku urang. Praktekeun coba ku ari. Cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Praktekeun yakusuna alaikum ayati. Coba ulah nonton TV sia praketkeun. Aya nu teu kuat. Saya sudah menyatu dengan televisi. Bow. Kan kata kiai juga harus istiqomah. Tolol teh budak salah ngartikeun. Teu kuateun teu nonton TV. Ulah boga HP coba. Kumaha HP? Mun dikak bulunya. Tidak ada teman yang setia kecuali HP. Pohara jas. Kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku. Waduh. Penghibur yang setia adalah HP. Pemberi nikmat yang setia adalah HP. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial kalau ngalamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP, teu kuat. Yakusuna alaikum hayati. Tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna gorengkeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit. Iya kredit. Aya anu ngaji aing ka Cilongok lah. Hei, siap ngaji. Biasana gitu loh. Nyilip aing. Nyilip. Kan nyilip tina naon sih? Ambon. Orang Ambon hari hideung rek nangkep aing. Teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4. Can ditutup. Aju eueuh jang nutupna kumaha atuh. Atuh anting pamaji geus BAKB. Anting segala derorodan ku aing geus BAKB. Atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cekna. Sanunya Ambon ngaji. Emang Ambon sok ngaji? Je, dulu tuh di tanggal Ambon. Emang ngaji nyilip. Nah ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia kari. Tetapi walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula. Wastakbaru sombongnya natita iman ka Allah, endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah, anu ngahirupanana Allah, nu ngurus di jero hirup teh Allah, nu mere dahar mere nginum Allah, tapi percayana ka patung goblok. Mun ku urang geus diteluhan, tapi Allah mah henteu. Mentek takhallaku bi akhlaqillah. Nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha? Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah. Engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat. Ku ari mah Allah mah terus bae waya ngairupan, waya ngarizkian jaya sabab-sababna. Sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya. Ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun. Adapun nyana nentang ka aing ke di akhir. Aya nu di dunia keneh, aya nu di dunia keneh dipepelingan teh mah. Kumaha ku gempa, ku topan, beliun, kumaha deui? Ku tsunami dan lain sebagainya. Urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho. Na ieu walladzina kazzabu jelmaan ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan. Endahan nyembah ka patung ka batu, endahan nyembah ka makhluk, beladena nyembah-nyembah teh ka jabatan jeung dunia. Wastakbaru sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman. Kumaha?
ulaika ashabun nar jelema eta jadi bakal jadi penghuni neraka sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana oh eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate naudzubillah min zalikuari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah rata terutama mas sekutu-sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kabeladian kafir kuarina nu menjulang nyeunaan hotel menjulang nyeunaan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae percaya nah iya bakal jadi penghuni neraka indennya di neraka hum fiha khalid selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus kagoreng sangu make endog di sial kaambeu kitu ku urang seungit jasa masyaallah aju ngarokok deui mending lamun sararugi mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka Masya Allah. Nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik panyakitna ngan saukur make bodrek nang tak beres ieu ge sarua di neraka ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan gedekeun malaikat sununa supaya ngancul mantap ya Allah ya Rabbi nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga nah make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng ieu sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyahoan engke ngobrol ban ieu mah sia ka neraka heula oh sebenarnya ini bener ngobrol ke di itu di sorga ngobrol emang ngaji mah langsung teu ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek teh kan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sakeuna sabaraha aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka
isinkan engke lila. Nah lilana sabaraha? Oh lilana disesuaikan jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit. Jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka. Lamun di neraka sapoe ka sorga leungit ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah waka kapanggih jeung jelema nya di pager kieu we lah. Apa teu kajawa diana kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai. Aing paling nggak ditanya sia ka mana heula ulah loba omong aing ngilib heula. Ya karim masyaallah. Nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngabejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskan ke Rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan ngan ku ari ngajelaskeunana lantaran teu masantren marengko mengkol kuali di denge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh naon ini uraiannya gini waduh aya deui saya ngedengerin di radio begini ih kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio aya deui cenah ieu menang di internet waduh pohara jasa ikhlas sama budak maka di internet segala tuh aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mau hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah dek ka mana deui atuh urang hirup yes banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak ya bapak ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tangkal caringin ge ngalamun nyana tangkal caringin saki gedena ai buana leutik macet ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil tekebel aya nu ragang buah caringin pas kahulunya nepotok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae haing jagana maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih tah Abu Nawas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka surga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae we ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan
antara ahli surga dan ahli neraka. Hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah, di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan. Waduh bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MOU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka. Dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atunya nah. Ya oke, Gus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh bae. Angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantap. Iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jakna barang diteliti di neraka paenggan cepet orenganan improna aya di dinya kabeh. Waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu tak cepat ieu na. Akhirna dibatalkeun pembuatan sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Kepala pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ieu. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha teu lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya nama aja. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Jadi pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jelema anu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum
ya zanuana nu kuarinan tenurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladieuna komo geus tenauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabul nari hum fiha khalidun wallahu a'lam.